Sabaraha kilo aya nu diturunkeun? Hah? Sabaraha kilo? 15 kilo sekali. Nasi pulen punya. Nasina langsung di sawah ya manya. Langsung di sawah ya mah mesernya ya mah. Tuh ada di kampung Mas sahabat langsung di sawah. Korek-korek. Oh, tos panen heula masyaallah berkah punya. Bade nikah panen heula. Ah ya mah pokona mah ajojing we begitu ka ditu nah. Rame sahabat kalau di apa hajatan perkampungan itu apa khas ciri khasnya tuh sahabat. Tah si ibu teh can ditaruh soget teh surah seuri teh. Teteh ieu teteh. Ari teh justru bunuh buladik teh sok geulis dina ieu mah dina kamera mah teteh aslina. Ibunya urus si ibu mah tuh keur ngarokok teh ibu. Capek. Oh capek istirahat jadi. Oh masyaallah. Daging naon bu teteh? Ayam. Ayam. Oh suwir ayam. Ada mah sabaraha kilo ieu naon teh? Sabaraha tusuk satena di dieu? 2000. 2000 tusuk masyaallah. Daging naon bu? Daging domba sareng ayam. Oh daging domba sareng ayam masyaallah tuh sahabat ayam. Cepet naon keur tuang teh? Sarapan pagi. Oh sarapan pagi. Sareng naon teteh eta? Biasanya sareng ayam. Oh sareng ayam. Mana hayamna? Ayam. Oh eta mah daging hayam beureun sanes hayam. Ayamna ya dagingna. Ari hayamna mah hirup teteh. Ngasih air teh sahabat si ibunya tuh. Rame mah si ibu ieu mah ya bagian dapur teh cingceung kana ieu hayu kana dapur hayu tuh. Aman-aman ge. Si bapak mah beda. Tuang nauge jeung nanti jeung kentang pakai cikopi hideung sahabat pagi-pagi tuh. Hah? Eta nyiepkeun batur tuang mana pakai sakitu? Seur kana. Oh seur kana. Jabani nuju ieu nya nuju masak kene itu di ditu nya tuh. Tuh sahabat si bapak mah tuh sapeku sanaon ieu teh Pak? Sabaskom gede. Bade CF eta Pak? Hah? CF mah. Si ibu nuju ieu nanti nuju nanti ngaoles-oles satenya meh. Sahabat nih di suasana dapur hajatan pernikahan yang ada di Kampung Cigawir sahabat. Ibu nuju naon eta ngantosan naon Bu? Hah? Ngantosan naon eta? Ngantosan eta we saweran. Oh ngantosan saweran. Pan lami kene saweran mah Bu. Tos asak ke dagingna Bu? Atos. Tuh sahabat tuh. Ibu-ibunya urus si ibu mah tuh keur ngarokok deh ibu. Capek. Oh capek istirahat jadi. Oh masyaallah. Daging naon Bu eta teh? Ayam. Ayam. Oh suwir ayam. Ada mah sabaraha kilo ieu naon teh? Sabaraha tusuk satena di dieu? 2000. 2000 tusuk masyaallah. Daging naon Bu? Daging domba sareng ayam. Oh daging domba sareng ayam masyaallah tuh sahabat ayam. Chefna saha ibu? Ibu langsung. Hah? Hah? Keluarga. Oh keluarga gitu nya tuh masyaallah sahabat. Sabaraha kilo aya nu diturunkeun? Hah? Sabaraha kilo? 15 kilo sekali masuk iya nya. Oh panci. Panci naon teh? Langseng sahabat. Nah ini sahabat nih satenya di dalam sahabat tuh. Oh banyak sahabat tuh. Si ibu nuju ieu nanti nuju nanti ngaoles-oles satenya meh geulis Bu meh cawerang teh. Meh ieu meh seueur bumbuna. Oh masyaallah sahabat tuh. Kita bu sabaraha Bu damel ibu di dieu? Di kamari hari dinten ayeuna kita bu sabaraha? Di subuh tabu sabaraha? Tabu 2. Masyaallah perjuangan orang dapur dari kemarin juga hari ini dari jam 3 subuh punya. Masyaallah tuh kerjasama apa para warganya tuh si ibuna. Ibu nuju naon eta teh? Oh eta mah samunya. Nah, si dedek kan naon keur tuang teh? Sarapan pagi. Oh sarapan pagi. Sareng naon teteh eta? Biasanya sareng ayam. Oh sareng hayam. Mana hayamna? Ayam. Oh eta mah daging hayam beureun sanes hayam. Ayamna ya dagingna. Ari hayamna mah hirup teteh. Berkah 2 putra ibu atau si ibuna. Bu sabaraha kilo ieu nanti masak nasina sabaraha kilo?
75 kilo sadaya nama. 75 kilo berarti 1 kintal kirang gitu nya. 1 kintal kirang, masya Allah tuh sahabat tuh si Ana mah tadi yang ngegebar-gebar we milihan naon pilihan naon ya kuota di pilihan gitu sangguna oh milihan serah ari serah teh naon ibu serah teh naon serah teh bu gabah oh gabah Kami sudah mah bangsa. oh bangsa Jawa mah gabah. oh gabahnya bahasa Indonesia namanya ari ngadamel satena sabaratus rupiah 2000 tusuk, masya Allah tuh sahabat. Perjuangan orang dapur sahabat dari kemarin berapa hari bu? Sama sekarang? Sudah 3 hari. Dari pertama itu apa? Raja. Mudah-mudahan sehat punya nyampe selesai ya babantos di Bun Hajat. Amin amin ibu hatur nuhun doana mugia Allah ngabalesna punya anu manglipat-lipat ganda tuh. Mangga atos ibu tadi langsung di Sumedang abi sarapan. Channel 2 putra. Berkah 2 putra bu. Tuh, ibu bagian naon bu eta bu? Ngasih ke naon bu eta bu? Teh kanggo naon bu? Hah? Kanggo naon? Oh kanggo teu saha bu? Hah? Saha? Sadaya. Oh sadayana tuh sahabat lagi apa? Ngasih air teh sahabat ibunya tuh. Rame sahabat kalau di apa? Hajatan perkampungan itu apa? Khas ciri khasnya tuh sahabat. Tah si ibu teh can ditaruh soge teh suraseri teh. Teteh iya teteh ari teh justru bunuh buladik teh sok geulis dina ieu mah dina kamera mah teteh aslina. Oh sahabat tuh. Si ibuna keur masak naon ieu Bu? Meuni seueur kieu kentang. Sabaraha kilo eta meuni seueur kentangna? 7 kilo. Masyaallah tuh sahabat. Kalau di perkampungan itu sahabat kerja sama warganya sahabat gotong royong masih kental sahabat. Ibu ari teh kampung naon? Cigawir. Desana? Desa Cigawir. Oh, Desa Cigawir, Kampung Cigawir, kecamatanna? Selawi. Oh, Selawi ya teh Bu. Sanes Kalimbangan. Oh, masih kene Selawi. Oh, Manawi teh. Itu Manawi teh atas masuk ke Kecamatan Limbangan. Tuh. Nah ini sahabat nih, oh dikirain saya itu, soalnya kan ini perbatasan antara apa Kecamatan Limbangan juga Kecamatan Selawi, dikirain teh Kecamatan Limbangan sahabat. Oh ini masih masuk Kecamatan Selawi, padahal dekat ke Limbangan bunyi. Masya Allah, ya insya Allah kan ditepangkan sama bisa. Nah, yang usul oke, uang hadir teh diajak ibu teh para pemenang. Pada nyobian aku ieu hayeu. Kulan ibu, moal buah. Rawasan. Bili ya, bili dedeyeun. Undang teh aku Nah ini sahabat tuh, yang lagi pada istirahat sahabat tuh. Si Ana cigana teh di kamari ya, buat kalesuh gitu tah. Kumaha da mangga? Nusukan sate di kamari jadi capek jeung tinggal oge nya. Nusukannya terusnya benten dina socana oge tuh. Mudah-mudahan sing sehat anya. Belana ka keluarga anu gaduh hajat nya. Sahabat berkah oge kang nya. Atur nuhun waktosna. Nah ini sahabat nih si bapaknya mau nanya sama si bapak. Assalamualaikum Pak. Kumaha damang Pak? Sarang bapak saha? Bapak Udin. Sarang sahana Pak yeuh ti calon mempelai. Oh sarang rai. Awak. Oh incuna. Anu nikahna teh saha Pak yeuh? Anu bade nikahna? Nu nikahna saha? Ika. Sarang saha tah? Kalau si bapakna juga sahabat nggak tahu. Pamagetna saha? Pamagetna inisial ya banyak. Oh, Asukron sahabat tuh si bapaknya lupa soalnya apa? Masih apa belum tahu infona langsung banyak. Ini mah masih calon apa? Calon menantu banyak. Nah, mudah-mudahan acaranya lancar banyak. Atur nuhun Bapak waktosna. Mudah-mudahan acaranya lancar. Nah, assalamualaikum Bapak. Tuh.
ieu harta Nuju alis istirahat jeung teh capek ti wenginya teh tuh. Teh oge tah. Tuh si bapak mah bapak eta nyeepkeun batur kumaha ieu teh? Hah? Eta nyeepkeun batur tuangeunana pakai sakitu. Oh, seur kene. Jabari nuju ieu nya nuju masak kene itu di ditu nya tuh. Tuh sahabat si bapak mah sapeku sanaon ieu teh, Pak? Sabaskom gede. Bade seep eta, Pak? Hah? Seep mah. Sareng bapak saha namina? Oh, sareng padede tuh. Si bapak mah beda. Tuang naoge jeung nanti jeung kentang pakai cek kopi hideung sahabat pagi-pagi tuh. Tapi nyiapkeun batur, Pak. Nah, sahabat nih pada warga apa? Warga sahabat mempelai wanita lagi pada istirahat nunggu. Tuh di depan ada balong sahabat, balong saat. Tapi masih kena ayam. Nah, si teteh nata. Teteh, ibu nuju ngantos sanaon di dieu? Si ibu nih. Coba tinggal gerakan ya. Teh yang isin Bu. Dah. Alim di video, alim cenah. Doa kanggo kedua mempelai ya. Hah? Doa kanggo kedua. Hah? Oh, sok bakar. Dasane seun atuh bae mah. Doana kanggo kedua mempelai ya. Naon tah? Mugi-mugi langsung milikna. Amin. Terus langgeng hubungan apanya? Janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Hanya anu mun cek bahasa kolot mah jadi nanti mutuskeun oge nyampe ka Batu Nisan nanti teh. Pakai truk nanti. Oh, pakai truk indeuk cenah bahasa kapuberamaannya. Atur naon wartosna oge doa kanggo kedua mempelainya mudah-mudahan berkah doa nanti hanya